Sampurasun para wargi anu dipikaasi di lebet Gusti Yesus kalintang bingahna, urang tiasa tepang deui di acara Paniis Manah di kanal YouTube YKB Basa Sunda. Hiji program panuyun kahirupan numutkeun iman Kristiani. Para wargi nanging sate acana hayu urang neneda ka Gusti sangkan dipaparin hikmat maripat Roh Suci, urang tiasa ngartos nondupin sejadi guar ngalangkungan program Paniis Manah. Hayu urang neneda. Gusti Yesus nu murbeng alam, abdi ngahaturkeun nuhun. Wirena Gusti paratos maparingkeun ka abdi kakiatan rohani, kakiatan jasmani dina ngalakonan kahirupan sadi dinten. Nyuhunkeun hikmat maripat Roh Suci sangkan abdi tiasa ngartos oge tiasa ngalampahkeun non rupi piwulang Gusti. Amin. Para wargi panglenyepan danget ayeuna di candak tirenungan wasiat anu diserat dumasar kana bacaan di kitab Yehezkiel pasal 11 ayat anu kahiji dugikeun ka 25. Anu janten ayat luluguna nyaeta di kitab Yehezkiel pasal 11 ayat anu ka-18a. Anu kieu unggalna, hate jeung pipikiranana baris dianyarkeun. Para wargi, hate urang teh sanes bae ngan saukur organ vital anu aya dina awak urang, nu aya dina salira urang. Hate urang sayaktina teh kasadaran. Hate nyaeta akal budi, pikiran. Langkung ti eta hate mangrupikeun puserna kahirupan di lebet diri manusia. Salajengna hate nyaeta tempat di mana Roh Suci kersalinggih. Tah, ieu pisan para wargi anu dimaksud hartosna kecap hate anu aya dina kitab suci. Para wargi, nalika umat Israel, bangsa Israel ngalawan ka Allah, para pamimpina aya dina kahirupan kajahatan anu dilakukeun teh kalayan sadar nyembah ka berhala teh jeung rupi-rupi kajahatan sanesna. Gusti Allah sanes bae ngawidian bangsa Israel teh dipikeun ka Babel. Gusti Allah ngahukum bangsa Israel ku cara keadilan anjeunna. Nanging para wargi, Gusti Allah oge mintonkeun kanyaahna anu tiasa mulihkeun deui bangsa Israel. Hal ieu dicutat dina kitab Yehezkiel yen Gusti Allah baris maparinkeun kamarnehanana hate nu anyar ku cara mantena. Sapertos kumaha cenah carana? Gusti Allah harita teh maparinkeun Roh Suci sangkan maranehna tiasa sadar, maranehna tiasa tobat, tiasa babalik pikir. Hartosna para wargi, Gusti Allah memang ewa ka maranehna teh. Henteu mikaresep, margi sifat Gusti mulia, teu mikaresep kana kajahatan. Tapi Gusti Allah oge mikanyaah ka jalma-jalma nu doraka. Sapertos bangsa Israel harita. Tah pamiasa patali sareng jalma-jalma nu doraka, kalabat abdi kapungkur ieu jalma nu doraka, mungku Gusti apanan dipasihan deui hirup jeung hate anu anyar. Para wargi, hirup anu anyar ieu tiasa dirandapan ku urang nalika urang janten jalmi anu doraka kedah diawitan tina hatena, tina manahna, atanapi tina kasadaranana. Gusti Allah tinangtos sayogi maparinkeun hate anu anyar. Nanging aya hiji patarosan ieu teh. Naha urang kersa ngabuka hate urang sangkan Roh Suci teh anu seja migawe, anu seja ka urang maparinkeun hirup urang supados tiasa babalik pikir. Margi geuningan da jami mah sanes robot nya, gaduh rasa jeung rumasa. Margi kitu urang salaku umat-umat Gusti hayu urang tampi eta Roh Suci sangkan urang ngagaduhan kasadaran patali urang sangkan tiasa ngabentenkeun mana anu leres,
mana anu goreng, mana anu hade, mana anu goreng. Margi kitu kasadaran eta mung tiasa aya kumargi roh suci anu ngancik dina hate urang. Patali sareng hal eta para wargi, sajahat-jahatna manusia, sajahat-jahatna urang, Allah mah tetep masihan kasadaran kanggo urang. Masihan kesempatan, masihan bolongan, masihan jalan, masihan caang dina poe nyandak urang sadaya karena bebeneran anu sayakti di lebet Gusti. Amin. Ta pamirsa, urang parantos ngadungikeun non rupi bewara patali sareng kesaksian kitab suci tina kitab Yehezkiel. Hayu urang neneda, urang ngaturkeun nuhun ka Gusti. Hayu urang ngadua. Hatur nuhun Gusti Allah Rama nulingi di sawarga ngalangkungan Gusti Yesus Kristus. Margi abdi sadaya parantos dipaparin hate nu anyar. Sangkan lumaku hirup abdi salami kumelendang di alam dunia, tiasa mintonkeun kahadean numutkeun pangajaran ti anjeun. Hatur nuhun Gusti Yesus. Amin. Para wargi, cagnya mung sakitu anu kapihatur kanggo pangalenyepan urang dinten ieu, mugia sing janten barokah kanggo urang sadaya. Tong hilap atuh di like, di subscribe, oge di share kanggo wargi-wargi anu sanesna sangkan tiasa oge nampi berkah ti Gusti sapertos anu katampi ku urang. Ieu urang sami-sami ilubiung dina padamelan Gusti sangkan nampi kaselamatan anu sajati. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.